Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina kasempatan anu ieu hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur ka kahadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparina nikmat sareng hidayahna dugi ka urang tiasa kumpul dina kaayaan sehat walafiat dinten ieu. Hadirin anu dipika hormat, biantara anu kuring ditepikeun bakal ngajelaskeun ngajaga kabersihan. Allah Subhanahu wa taala hakikatna mikayaah jalma-jalma anu ngajaga kebersihan alam minangka warisan ti manehna. Ibu-ibu sareng bapak-bapak, lamun urang ngajaga kabersihan jeung barudak jeung nu deukeut jeung urang nyonto, urang oge bakal meunang mangpaatna ti eta. Kumargi kitu, hayu urang ajar sadinten ngeunaan pentingna ngajaga kabersihan supados kaharepna janten murangkalih anu sehat, cerdas, anu resep kana kahadean. Ku cara ngajar budak pikeun ngajaga kebersihan dipikaharep bisa mandiri jeung ngabiasakeun kana hal-hal anu hese direngsekeunana. Sakumaha urang terang di zaman kiwari masih keneh loba masyarakat anu tak peduli kana kabersihan lingkungan nepi ka jadi kotor. Sakitu biantara singget anu tiasa ditepikeun, mudah-mudahan naon anu didugikeun aya mangpaatna sareng tiasa dilaksanakan. Pangmungkas sim kuring ngaturkeun nuhun kana parhantosanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng rahmat Allah, sareng berkah Allah.